Hah? Ya baiklah, sampai dah ya. Nggak dijual tuh. Dijual aing butuh kacidak lah. Baiklah kawan malah 200 gaya pas mah. 200. Heeh, kop lah. Ayo. Bisa kenaingkan atuh, transfer bae. Ada ulin cara makin hari itu euy. Yang tunai wae. Aya. Tunai. Heeh. Saya terima sepedanya sesuai dengan harga yang sudah ditentukan, dibayar tunai. Mau pada saksi? Wow. Gerak banget. Ya, lunas loh. Ada duit mah. Duit aku mah tadi aing sejak kabul sia teh. Ya ampun siapa? Siapa? Kudu bisa. Ya beda ya. Kamal kutun anjing kalau dari tidak aing. Rezeki ya, betul lah. Ya, tah. Boy itu. Si boy. Heeh. Tuh, aing teh kan. Ya ampun si boy teh sepian. Biasa, tah di Lebak tadinya deket SD aya ieu. Si boy. Si boy lain. Tah di Lebak ceng, di Lebak ceng Si tadinya tah. boy lain kasih kawin ke desa ai maneh. Deket SD di Lebak, deket SD. Goblok sih mah awasnya membalik deui ke aya. Bawa lah, tong sama awadun. Aing mah. Kapang ieu desa. Kapang ieu desa ceng, sakira ngajuk-juk gitu gede ka sida. Ah, Ya. aneh. Ditemuan beun tah. Jalan gerak tuh bibirna punya mana sok sebutkan. Si boy, ngampuan si boy itu. Bibir temu yang kayaknya mah sia tuh. Oh, desa. Mana Tanya tuh kemarin ada. langsing ai sia ieu don ciklis euy. Ya, aing teh sabaraha tahun jeung maneh anjing ngonten. Bisa sabaraha tahun geus dia teh culik gitu keneh bae. Anjing teh ku aing mah hade da. Aing anak jalma, aing salat euy. Dia payungkeun kopi Di mana? di tuna meja. Heeh, tungguan. Anu tadi geuning. Kalagian anjing si eta. Bener ngari. Kalau nyambung bae kalagian aing. Kalagian lila tidak anjing. Konten. Yo, jangan usuk atuh maneh. Oh, astagfirullah. Oh, aya tah. Panjang. Ya. Ya. Urang mah tanya teh kopi lain usuk kehead, usuk mah jeung nahan aing. Panjang halus mah aja yo. Naon maneh? Yo, aing ieu jeung ngarojok ceuli maneh tah yo. Ore tuh tembuskeun cem ka itu. Ya aing ngantuk aing copot Nah, jalma teh ongkonita, tapi kalah indit.